Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi panjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Zaman Susah Loba Nu Pamer Duit. Ya, judulnya. Ki emang zaman ayeuna loba nu sok pamer duit Ki. Teu saeutiknya, teu di kaler, teu di kidul, teu di kulon, teu di wetannya. Anu pamer duit zaman media sosial, teu di TikTok, teu di snack video, teu di FB Pro, teu di YouTube. Ngajedik banget. Aduh, pusing, 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 pusing. Nu kumaha atuh Ki nu kitu teh? Waduh, namanya juga nu pamer duit zaman ayeuna mah nu pamer duit, boga duit na kasur dibeberkeun loba teh heueuh. Nu dibagi-bagikeun dipamer-pamer loba, nu ditembongkeun penghasilan cenah hasil dina TikTok, hasil dina snack video, hasil na FB Pro duit berjuta-juta sampai ratusan juta. Loba ayeuna mah. Dahar ngalarunah balak kecerakan tah didinya poho kasaha Ki ka jelema anu teu gableg anu teu mampu. Emang kumaha kitu Ki, kan duit-duit urang eta mah Ki. Nah heueuh, tapi eta teh karasa kadang eta teh nyoledat nyakiti hati sesama saudara-saudari kita. Lamun anu teu boga mah ningali video kitu teh aduh, ningali daang jeung anu ngeunah teh eta teh lapar hayang. Tuh kan teu karasa eta nyeri hatekeun batur. Ningali duit ngampar teu karasa eta nyakiti jelema anu teu garablek. Kunaon bisa kitu Ki? Nya heueuh da aya nu jelema biasa mah ngalah duit teh atuh ngalah duit 100 ge hese. Ayeuna duit nepikeun ka ngampar dina kasur anu ditembongkeun gepokan malereh henteu. Tah di dieu kudu bisa ngarampa hate babaturan atanapi sesama rekan teh kitu tah bener teu?